Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Jian Desa Sabila, abdi ti kelas 10 IPA hiji. Di dieu abdi bade nyaritakeun carita babad godog anu jejerna Kean Santang. Kean Santang nyaeta putra Prabu Siliwangi anu katelah gagah tur sakti. Di Pajajaran malah di Pulau Jawa teu aya hiji oge anu bisa nandingan kasaktiana. Dina hiji waktu Kean Santang ngadeuheus ka Ramana. Unjukan yen dirina hayang ningali getih sorangan. Hayang ngadu jajaten ngan teu aya anu bisa nandingan. Ngadangu kasauran putrana kitu, Prabu Siliwangi teh geuwat bae nyauran para ahli nujum karajaan. Menta bongbolongan. Sugan aya anu bisa nandingan kasaktean Kean Santang. Ditanya kitu, para ahli nujum karajaan teh ngabige teu aya nu nembal. Ngan teu lila ujug-ujug aya aki-aki anu nyamperkeun ka Kanjeng Prabu. Kanjeng Prabu, kaula bisa nuduhkeun saha jalma anu bisa nandingan kasaktean tuang putra. Jauh pisan eta jalma teh. Ayana di negeri Mekah, ngaranna Bagenda Ali. Saha kira-kirana anu bakal unggul lamun anak kaula jeung Bagenda Ali tarung? Kanjeng Prabu alik naor. Aneh pisan, salemeh ngajawab, aki-aki eta teh geus ngaleungit. Duka ka mana tah ngilesna? Ti harita Kean Santang teu geunah cicing, hayang geragok patepung jeung jalma anu ngaranna Bagenda Ali, hayang geura ngadu jajaten. Hiji waktu Kean Santang pamitan ka Ramana Prabu Siliwangi. Sejak miang ka negeri Mekah rek nepungan Bagenda Ali. Sanggeus diwidian ku Ramana, gejlig bae anjeunna angkat ti Pajajaran. Leumpang ngulon muru kalebah panon poe surup. Bubuhan jalma sakti leumpangna teh napak kancang, nyaeta leumpang dina kulit cai, nyeak gancang kaditu kakulonkeun. Barang nepi ka negeri Mekah, Kean Santang patepung jeung aki-aki anu keur ngiyuhan handapeun tangkal korma. Kean Santang teh nanya, "Ki, cing tuduhkeun di mana ayana Bagenda Ali teh?" Eta aki-aki teh ukur melong, neges-neges kanu anyar datang. "Saha ari ujang teh?" Manehna kalah malik nanya. "Kaula teh Kean Santang ti Pulau Jawa. Kaula hayang patepung jeung Bagenda Ali, cenah anjeunna teh jalma sakti. Kaula teh hayang ngadu jajaten." Kitu. Hayu atuh tuturkeun aki," ceuk eta aki-aki indit ti dinya. Kean Santang nurutkeun. Tapi kakara oge sababaraha lengkah, aki-aki pok nyarita. Iteuk aki tinggaleun, cing panyokotkeun ujang." Kean Santang geuwat balik deui, maksud rek mangnyokotkeun iteuk si aki. Ari iteuk si aki teh ya nancep deukeut tangkal korma. Barang eta iteuk dicabut, karasa bet pageuh. Kean Santang nyabut deui beki bedas, angger bae iteuk teh teu kacabut. Kean Santang mapatkeun ajian. Kean Santang nyabut deui eta iteuk sataker tanaga. Teu aneh pisan, lain iteuk anu kacabut. Tapi kalah sukuna anu ambles kana taneuh, kitu jeung kitu bae. Unggal manehna nyabut, sukuna kalah beuki mebes. Kean Santang geus nguprot kesang. Iteuk angger teu bisa kacabut, manehna ti mimiti geus curiga. Yen aki-aki eta teh anu boga iteuk
tangtu lain jalma samanea. Keur kitu aki-aki teh geus aya gigireun. Saha nyana Andika teh ki, cekean Santang semulung se. Si aki ukur seuri ditanya kitu teh. Nya kaula teh anu diteangan ku Andika. Kaula Bagenda Ali. Ngadenge kitu, rumpuyuk bae Kian Santang nyuuh kana sampean Bagenda Ali. Manehna taluk sadar yen kasaktean dirina ngan saukur satungtung buuk upama dibandingkeun jeung kawedukan ilmu Bagenda Ali. Kaula taluk kaula hoyong guguru ka Kanjeng Bagenda, ceuk Kian Santang. Heug, tapi Andika kudu ngucapkeun sahadat heula asup agama Islam. Walon Bagenda Ali. Ti harita Kian Santang teh asup agama Islam. Sarta terus guguru ngulik bag-bagan agama Islam di negeri Mekah. Sanggeus ngarasa cukup ngalap ilmu, Kian Santang pamitan hayang mulang ka nagerina Pajajaran. Ku Bagenda Ali di Widian. Kalayan dibere pancen yen Kian Santang kudu nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa. Aya dua rupa anu dibekelkeun Bagenda Ali ka Kian Santang, nyaeta tasbih jeung Al-Qur'an. Kian Santang mulang deui ka nagerina Pajajaran, teu saeutik rahayat anu tuluy ngagem agama Islam. Ari ramana Prabu Siliwangi teu kersaeun ngagem agama Islam. Dibarengan ku sawatara prajuritna. Prabu Siliwangi teh ninggalkeun karaton ngungsi ka hiji tempat di Pakidulan Garut. Cek sakaol anjeunna Prabu Siliwangi nyihyang ngaleungit tanpa wujud. Ari para prajuritna Prabu Siliwangi minda rupa jadi mau. Mung sakitu bae anu kapihatur ku abdi ti carita babad godog Kian Santang. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.